Wilujeng Sumping Sadayana Sampurasun. Pamirsa, balik deui sareng kuring Karisma Jeung kuring Hafid dina acara Warta Tetek Lain Warung Tegak pada dinten ayeuna 1 Februari 2020. SMA Negeri Tilu sareng mangrupikan salah sahiji sekolah di Provinsi Jawa Barat. Sareng mangrupikan sekolah adiwiyata mandiri. Salah sahiji program Jawa Barat nyaeta Jabar Masagi. Jabar Masagi oge dianggo di sekolah ieu. Nuturkeun batur sapakewean kuring turun langsung di SMA Negeri 3 pikeun naroskeun ngeunaan Jabar Masagi. Kenalkan, nami abdi Sani. Iya ayeuna kuring di SMA Negeri Cirebon. Ieu sekolah teh nyaeta salah sahiji sekolah nganggo program Jabar Masagi. Nah, abdi bade ngawawancara salah sahiji duta Jabar Masagi di SMA Negeri Cirebon ieu. Iya ya, sabaraha panatarosan ngeunaan Jabar Masagi. Hanya sih. Ya, jadi naon dimaksud Jabar Masagi itu? Jadi Jabar Masagi itu program yang berbagai Bapak Imam Jawa Barat, yang Jawa Barat Masagi. Yang Masagi itu artinya adalah segalanya. Jadi Jabar Masagi itu Jawa Barat yang bisa segala-galanya. Naon diharapkan kita kayak program Jabar Masagi gitu. Jadi yang diharapkan dari program Jabar Masagi ini, semua orang di Indonesia khususnya Jawa Barat bisa merasakan bahagia dengan 4 jalan, yakni Nidi Sukti, Nidi Hati, Nidi Bukti, dan Nidi Bakti. Nah, milih murid sama guru menyebarkan Jabar Masagi gitu. Mungkin kenapa milih guru dan murid supaya bisa lebih cepat mengedarluaskan Jabar Masagi itu sendiri. Soalnya dari murid sendiri kan ada banyak, walaupun baru 10 yang dipilih jadi duta, dia bisa menjalankan dengan sangat cepat. Atau nuhun. Ya, Selain Jabar Masagi, aya seueur program di SMA Negeri Tilu muputkeun gelarna sekolah ieu oge ngokolakan pepelakan hidroponik anu pohara kapake. Handap wartosna saatos iklan-iklan ieu. Oppo. Han, kadia. Jangan mana seremping gitu kan kala. Ih, alus ininya gambar teh. Jadi HP naon? Oppo. HP Oppo, urang mah teu atuh HP Oppo. Apalagi teh HP naon teh? Sumsang Samsung. Samsung apa? Lain Naon? ieu teh HP Oppo A520. Wah, agung kieu nya dibanding HP aing mah nya. Hidroponik nyaeta budidaya penanaman kalayan mangamanfaatkeun cai tanpa nganggo taneuh ku neukeukeun himpunan kabutuhan gizi pepelakan. Syarat cai dina hidroponika kurang ti syarat cai dina aquaculture sareng taneuh. Hidroponik nganggo cai langkung efisien. Ku kituna cocok pikeun dilarapkeun di daerah anu paranto sumber cai terbatas. SMA Negeri Tilu nyaeta sakolah anu ngagunakeun sistem hidroponik. Di dinya pepelakan hidroponik anu sangat perhatosan sareng diurus. Aya seueur tatangkalan anu tiasa budidaya secara hidroponikal, sapertos lidah buaya, sayuran rusak jeung lain-lainna. Kuring ngaharapkeun sistem hidroponik ieu bakal terus dibudidaya ka payun sareng seueur mahasiswa anu paduli kana lingkunganana.
Pemirsa, sakitu wae warta nu bisa kami sampaikan. Lamun aya kakurangan anu kirang pikaresepen, punten hapunten. Parmias.